Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basi kana tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanoes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si kamileung dina dinten ayeuna teh neraskeun bagian anu ke-71. Para mitra kaum dangu sadayana. Panji sanan anu cicing di eta kampung. Sawatara waktu ngawarah ngadidik ka warga-warga anu aya di Kampung Harenong. Anu mana Kampung Harenong teh anu dipingpin ku hiji tokoh anu gagah sakti kasebutna. Ayeuna anu geus sujud, anu geus babalik pikir, sujud kanu nyiptakeun nyaeta Allah Azza wa Jalla. Didinya nepi ka sababaraha waktu Panji sanan harita ngajarkeun anu pentingna anu kebenaran tokohna harita mere luang pikeun ka jalma-jalma anu rek ararasup kana agama Islam. Sangeus kabeh jalma dirinya hampir kabeh jalma dirinya diislamkeun. Panji sanan oge ngawarah ku ilmu-ilmu cara-carana rarakatan salat jeung sajabana. Oge panjisanan ngabejaan sirikna beurang peuting panjisanan anu gawe, panjisanan anu ngagelendut mawatahan we. Sabab memang didinya warga teh papatahanan, sanajan kolot, sanajan aki-aki, sanajan nini-nini. Kabeh oge eueuh nu ngarti, eueuh nu bisa. Panjisanan kurang leuwih dirinya meureun aya sababaraha waktuna. Panjisanan nu antukna ninggalkeun eta pitempatan kalayan diteuteub ku warga-warga, tapi panjisanan janji dina hiji wangsa panjisanan bakal datang deui ka dinya. Lamun urusan manehna geus beres itu jeung ieu manehna rek neruskeun deui nguluykeun hanca pikeun istilahna ngajarkeun anu can diajarkeun ka eta warga. Anu antukna panjisanan harita neruskeun lalampahanana. Panjisanan anu datang ke kampung di kampung ke kampung, di desa ke desa. Rupa-rupa penyambutan di eta kampung, rupa-rupa penyambutan di para desa. Aya nu galak, aya nu ramah. Ngaran-ngaran jalma beda-beda tempat, beda-beda perilaku, beda-beda adat. Sedengkeun di hiji tempat wanoja anu keur kukelilingan harita ngunag-unag panjisanan di mana aya. Sangeus ngadatangan kirawen ngaliwat ka kampung saneah. Dibejaan yen panjisanan cenah kakara 3 poe balik datang ti ana teh ini tidinya. Atuh langsung we eta jalma teh neangan nu tayalian ningan eta teh nyimas keningan. Dewi Keningan anu neneangan panjisanan anu kurang leuwih meureun geus aya kana sababaraha bulanna tapi teuing di mana panjisanan ayeuna kakara kadenge kabarna. Cenah dumuk di eta pitempatan kurang leuwih kana 6 bulan 7 bulanna. Panjisanan anu cikeneh ngaleos ti dieu teh geus lila jeung di dinya. Kacida pisan seujeng hanyakalna pikeun Dewi Keningan. Dirina make jeung telat sagala padahal mah lamun teh ti kamari datang ka dinya geus tangtu we manehna bakal papanggih jeung panjisanan. Antukna Dewi Keningan harita anu geus pamitan lumpat ti kampung eta ngablesat ninggalkeun eta kampung nuju ka beulah wetan sakumaha panuduhan kirawen yen panjisanan kakara 3 poe cenah ini harapanana gede sabab panjisanan geus pasti bakal kaudag sabab panjisanan moal nyahoeun keur diudag-udag atarampi keur diteangan ku Dewi Keningan. Dewi Keningan anu nanyakeun panjisanan ka mana initna atawa di kampung di desa nanyakeun ngaran panjisanan. Sararea rating raringeuh pernah ngadenge cenah ngaranna mah tapi jalmana mah teuing ka mana. Di poe ka poe Dewi Keningan anu teu manggihan panjisanan nepi kakeun geus sababaraha bulan anu nyebutkeun tilu kakara 3 poe teh nepi ka bang bulan-bulan panjisanan oge encan kapanggih keneh ku manehna. Jengkel hayang ceurik keur Dewi Keningan teuing kunaon. Hawana anu memang embung
lamun nepikakeun teu mangih temangihan panjisanan kayang dina hatena hayang mangihan panjisanan. Aing kudu pepangi jeung panjisanan, kudu apa jeung panjisanan. Kanggo kainggeus neangan sababaraha bulan ilana hampir setahun. Teu nah 3 poe kakara indit ku aing diteangan nepi ka ayeuna berbulan-bulan aing teu mangihan panjisanan. Kamana sabenerna panjisanan? Cek eta wanoja anu geulis rancunit Dewi Keningan. Anu ngarasa jengkel hayang cirik jejeritan sabab neangan panjisanan anu teuing ka mana ngilesna. Padahal mah cek aturan kakara 3 poe mah manehna nu ngagunakeun aji kasakten. Nu tangtuna geus kudu kapanggih, tapi teuing panjisanan nepi ka kiwari teh encan keneh kapanggih ku dirina. Boro-boro kapanggih atuh. Aya-aya tapakna weh ditanyakeun ngaranna ngaliwat ka eta kampung eta wanteuna. Woleh. Eueuh hijau ge anu nunjukkeun yen anyar-anyar aya panjisanan. Antukna Nemas Dewi Keningan jog anjog ka hiji kampung. Anu mana eta kampung teh maniresikna karanan. Eta kampung teh nyaetana Kampung Harenong. Kampung Harenong anu memang anu pernah ditalukeun ku panjisanan. Turut jalmana kabeh meluk agama Islam. Kolot budak aki-aki nini-nini kabeh meluk agama Islam. Nyimas Dewi Keningan anu nangtung mancuh dina tangtunganana di sisi lemur. Neuteup seukeut ka tengah lemur, katingali obyagna jelema aktivitas masing-masingna. Neangan pakasaban kolot budak aki-aki nini-nini anu liar ti imah. Neangan rizki ujalan masing-masingna, neangan usaha kana naon anu sakira-kira halal. Sabab eta kampung teh mangrupakeun ayeuna geus kampung Islam. Dewi Keningan harita leumpang nuju ka tengah lemur bari urat teret. Dewi Keningan harita ngarasa heran tur karung sabab di tengah lemur teh katingali aya masjid atanapi musola meureunan. Eta masjid atawa musola teh teu gede-gede teuing. Panggung rada lebar ukuranana kira-kira meureunan aya we aika 7 kali ka 10 mah jiga nama. Eta minangka musola ditinggalna panjisanan. Kenca katuhu palebah pantona ditulisan ku Arab. Menyangka ieu kampung teh mangrupakeun kampung Islam geuningan. Di dieu nangtung masjid nu kebenaran aing can salat. Ek salat heula. Panji saatanapi Nyimas Dewi Keningan harita neangan cai. Nu kebenaran sagigireun masjid teh harita aya balong. Nu kebenaran deui dina balong teh harita ngucur cai anu mangrupakeun pancuran. Manikot herangnya cas nakaranan. Nyimas Dewi Keningan wudu sakumaha ilaharna. Nu saterusna Nyimas Dewi Keningan lantaran waktu ayeuna waktu duhur cek paribasana meureunan batur mah geus dala luhur leuwih ti heula sabab teu katingali jalma anu gara luhur. Pantau masjid anu katingali saeutik molongo harita didorongkeun. Bus Nyimas Dewi Keningan harita asup ka jero. Rurat reret Dewi Keningan neangan kain anu bisa pake nutupan aurat manehanana saeutik. Katingali aya nu ngagantung di juru nu tangtuna. Namun ayeuna mah meureun mukena da zaman Jawa heula mah teuing naon ngaranna anu penting mah nutupan we kana orat anu kumanehna rek dipake salat ayeuna. Sangeus oratna katutupan minangka baju atanapi buuk lah intina mah. Dewi Keningan harita salat. Sangeus salat manehanana nadeda kana Maha Kawasa menta ampunan jeung sagala rupa, menta hampura tina dosa-dosa anu geus diperbuatna. Sangeus kitu Dewi Keningan oge cengkat keluar. Barang keluar harita katingali aya sabaraha urang harita anu arek asup ka masjid neuteub seukeut ka Dewi Keningan. Eta bapa-bapa anu katingali janggotna anu panjang anu tetela geuningan mangrupakeun tua kampung pamangku adat anu pernah ditalukeun ku Dewi Keningan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Dewi Keningan harita bari manggut.
Punten gelis, rupina salira anu nuju ngalalananya. Nuhun pisan Mamang, abdi teh nuju ngalalana ieu teh. Oh, langkung sae atuh nyimpang heula ka bumi Bapak, karo rompok Bapak. Kalaresan Bapak teh pamangku adat di dieu. Pilih atuh aya taroskeun atanapi tuang leueut weh di ditu saya aya heula. Kalaresan Bapak ayeuna bade ngalaksanakeun heula salat ieu. Hatur nuhun Pak, kalaresan abdi aya nu bade ditaroskeun ka Bapak di dieu. Oh mun pamikersa ngantosan maantosan atuh Bapak sakedap ieu bade netepan heula sareng warga-warga anu sanesna. Mangga. Nu antukna harita Dewi Keningan diuk dina golodog masjid di dinya. Mun ayeuna mah dina teras meureun zaman harita mah alhamdulillah ku aya tajukna kawas kitu. Nungguan sababaraha waktu anu teu lila teuing tangtuna. Mun zaman ayeuna geus tangtu meureun sekitar 10 atau 15 menit. Sararea harita geus kalaluar. Sanggeus kitu song tua kampung teh sasalaman. Dewi Keningan oge sarua harita jeung warga-warga anu tiluan harita. Sanggeus puguh kitu mah Dewi Keningan diajak ka imahna tua kampung. Dewi Keningan rada tereret ngarasa reueus kayaan eta kampung teh meuni raramahna keranan. Kayaan eta kampung teh keur mah ramah jelemana subur tempatna. Palawija di hareupeun imah saban-saban imah teh aya we palawija. Jaat teh mah, paria teh mah, waluh teh mah, cabe jeung sajabana. Pokona mah saban imah di dinya teh jiga anu diwajibkeun aya palawija. Anu tangtuna meureunan geus diparentahkeun atawa geus dititah ku tua kampung kudu masing-masing jalma dirinya teh boga palawija. Sanggeus teu kungsi lila harita nepi ka hiji imah anu gede na keranan. Eta imah teh beda jeung imah-imah nu lainna. Potonganana buleut tapi gede panggung anu kacida wewegna. Maklum imah tua kampung pamangku adat di dinya mun ayeuna mah meureun lurah tawa desa lah kitu meureun. Mangga geulis sok kalebat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok barudak kadari ieu. Harita eta tua kampung nitah asup ka sararea bus atuh sababaraha urang harita asup anu tadi bareng ti masjid. Sanggeus kitu anak buahna eta si Bapak sorm mere susuguh cai enteh biasana di mah cai enteh oge gula beureum anu disiksik harita nu saterusna aya kulub sampe segala rupa atuh puguh we lamun teh mah keur lapar bah kacida pisan mantak gergeteun hayang ngegel we meureun. Saya ngamburakeun kana beungeut. Ke punten Neng geulis. Saurna tadi baris aya nu ditaroskeun ka Bapak. Naon atuh geuningan anu bade ditaroskeun ku salira ka Bapak teh? Hatur nuhun pisan Pak sadayana. Puguh abdi teh aya nu nuju dipilarian. Nuju dipilarian. Naon anu dipilarian teh jalmi atanapi barang? Hiji satria Pak. Tangtosna jalmi pangintenan. Jalmi anu ngagaduhan ilmu kasaktian anu sae, nu hebat. Namina Raden Panjisanan. Raden Panjisanan? Ke. Ari salira teh geuning saha atuh? Abdi nami mah Nyimas Kemeling. Nyimas Kemeling. Cek Dewi Keningan harita nyebutkeun Nyimas Kemeling. Tah. Kawit di mana? Ya, kawit mah ti desa Kemeling. Oh, muhun. Aduh. Sakitu tebih na geuningan desa Kemeling teh. Desa Kemeling teh. Berarti desa Kemeling mah kalebet karajaan Jati Kemeling. Laras pisan Pak. Maksudna milarian Raden Panjisanan teh aya naon ieu teh? Saha salaresna atuh salira teh aya hubungan naon sareng Raden Panjisanan? Cobi.
Nyimas Dewi Keningan atanapi Nyimas Kemeling. Harita rada ngahulang heula naon tujuan manehna maksud. Tapi nu antukna harita pok. Nyimas Kemeling harita ngomong, Salaras nama panjisanan sanes saha-saha abdi Pak. Namun abdi ngaraos penasaran. Margi Nyimas Raden Panjisanan teh jalmi anu gagah sakti. Anu tos seueur ngaislamkeun ka lebet kerajaan Jambarwati anu parantos ditalukeun tur dijadikeun nih kerajaan Islam Pak. uluh kerajaan Jambarwati. Keke. Sanes kerajaan Jambarwati teh anu dipimpin ku Raja Gagah Tur Sakti anu namina Gusti Prabu Amarwatu. Sumuhun Pak. Eta teh tos Ditalukeun ku Raden Panjisanan. Waduh, astagfirullahaladzim. Janten ayeuna teh kerajaan Jambarwati tos janten kerajaan Islam. Sumuhun. Anu marentahna saha? Masih kene Prabu Amarwatu. Namun Prabu Amarwatu ayeuna anu tos benar-benar jadi orang Islam, pemimpin Islam Pak. Oh, sae pamikitu mah teu nyangki. Sabenerna Neng, Bapak kenal ka Raden Panjisanan. Bapak kenal di mana Pak? Raden Panjisanan teh sababaraha waktu aya di dieu. Sababaraha waktu eta masjid oge atanapi sawatkeun we musola atanapi langgar teh eta teh kenang-kenangan ti anjeunna. Bapak pamangku adat anu kawitna malangmang mulungmung teu terang agama Islam teh agama naon, tapi saparantos sumpingna Raden Panjisanan ka dieu ka ieu pitempatan tur nyadarkeun bapak sadayana tangtosna ku proses anu kacida pisan rumitna pami disebatkeun ku kaahengan elmuna anu nyuhunkeun ka Allah tur dikabulkeun tur diijabah. Antukna bapak sadayana rahayat di ieu kampung teh ayeuna lebet ka Islam. Nya anu ngalebetkeun Islam teh nya tangtosna Raden Panjisanan. Terus ayeuna Raden Panjisanan ka mana? Kaleresan Raden Panjisanan teh ayeuna parantos angkat gelis. Oh, Palamitra kaum dangu sadayana. Nyimas Dewi Keningan barangan enge Panjisanan anu geus eueuh deui teu kaburu wae kumanehanana. Ngahulang miraga menang sajongjongan. Dewi Keningan harita yang ciri kogoakan. Kulila nak neneangan Panjisanan neneangan buruanana. Bakating kul hayang apa Panjisanan teh kawas kumaha. Harita pok tua kampung anu ngarasa karunya ka Nyimas Dewi Keningan anu cikeneh nyebutkeun ngaran Dewi Keningan teh nyaetana Dewi Kemeling. Pok tua kampung harita nyarios. Gelis Dewi Kemeling. sumuhun Pak. Duh, hawatosna keranan. Hampir satahun Dewi Kemeling teh panginten milarian Panjisanannya. Sumuhun Pak. Terus 2 kali abdi teh ke tempat anu dicalikan ku Panjisanan. Tapi 2 kali oge abdi nyamos Pak. Sabar gelis. Sok kadangkala nak memang kitu. Tapi salaresna aya hubungan naon Dewi sareng Raden Panjisanan teh. Salaresna abdi sareng Raden Panjisanan teh aya hubungan naon Pak? Ngan abdi ngaraos
panjisanan hiji pamuda anu memang gagatur sakti. Sejabina eta abdi katarik panjisanan teh tetela geningan sanes kur gagas sakti tapi hatena anu memang bener-bener mulia Pak. Sumuhun pamingemutkeun kadinya na. Karunya teuing Dupi angkatna panjisanan teh iraha Pak. angkatna teh tadi enjing-enjing gelis. Tadi enjing-enjing. Sumuhun kacida pisan ngagebeg tuluasna pikeun Dewi Keningan. Sabab tetela panjisanan teh initna tadi isuk-isuk. Itu nage kakantun geningan. Naonna? Ieu na cik sakedap. Harita eta bapak-bapak tua kampung teh harita cengkat. Saterusna asup ka kamar. Si bapak-bapak harita keluar bari mawa kain bodas anu ukuranana anu lebar. Sebut samping da lain samping. Ieu gelis. Ieu biasana sok dianggo ku anjeunna paragina tepan. Ieu teh namina teh duka naon solempang, duka naon. Pokona mah setiap badena tepan teh ieu dianggo. Bilih atuh bere dicanak mangga. Duka ieu teh disimpen ngahaja di dieu, duka memang kakantun ku anjeunna. Tapi barang-barang anu sanesna mah da dicanak. Kur ieu hungkul pami teu kacanak da ieu mah negrak. Jiga nama ieu mah kanggo kenang-kenangan panginten ka urang dieu. Mangga bilih bade dicanak mah. Nyimas Dewi Keningan harita neuteub seukeut kana eta. Bahan bodas anu disodorkeun ku tua kampung. Tetela eta bahan bodas teh katingali. Aya aksara anu boda anu tina Arab. Tapi kur sakadar rajah dina Arab teh. Atanapi dina bahan teh. Memang tidak naon Pak pamilih dicanak ku abdi. Teu naon gelis. Teu naon. Pangemut bapa ieu teh tangtos kenang-kenangan kanggo bapa. Tah ayeuna ku bapa dianggo kenang-kenangan di kanu geulis. Mangga dicanak. Pami sakinten-kintena aya manfaat nama mangga dicanak. Tapi pami sakinten-kintena pada dipikeun eta ieu mending disimpen di dieu kanggo kenang-kenangan Raden Panjisanan. Lintang bingahna Pak. Ku abdi bade dicanak, bade dipusti-pusti Pak. Sumuhun mangga. Sanggeus puguh kitu mah Dewi Keningan harita narima eta bahan. Terusna dipake langsung kumanehna pake solenang. Pake nutupan beheung anu boleger harita. Nu saterusna Dewi Keningan oge pok ngomong deui. Pak, pina mah abdi mah teh salami-lami di dieu. Abdi hoyong engal-engal nepangan panjisanan. Salarasna kawas kumaha jalmi anu namina panjisanan teh. Moal monok atuh di bumi di rorompok bapak ieu. Atur nuhun pisan Pak. Ada penampianana. Nuhun pisan. Bapak oge tos masihan wartos ka diri si abdi. Aduh. Nya ari kitu mah atuh didoakeun ku bapak mudah-mudahan we Raden Panjisanan teh sing engal-engal kapenak tur tepang sareng salira nu geulis ieu. Sanggeus harita ngobrol ngaler ngidul itu jeung ieuna. Antukna Nyimas Dewi Keningan oge pamitan. Beresat Dewi Keningan harita ngaberesat. Langsung ti hareupeun eta jalma. Si bapak tua kampung ungut-ungutan kanu geus apal. Karena sifat jeung paroman eta jalma anu cikeneh nyimpang ka jalma, nu nyimpang ka imah manehan, anu tangtu ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Teu aneh. Keur eta tua kampung anu sarua-rua ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Barudak sakabe. Tuh tingali. Aya wanoja. Naon itu? Eta wanoja teh cekula. Jelas lain wanoja sambarangan. Lain luhur ku ilmu cemar ku panalar.
Tapi tingali dina tata basana ieu wanoja teh lain wanoja biasa, wanoja anu asal ti kampung. Memangna kumaha kitu patua? Ieu wanoja teh cigana ti kalangan jalma anu beda, ti kalangan karajaan lamun kula ningali mah. Sabab ningali cikeneh kana anu dipake na tusuk konde anu geus tangtu jalma biasa moal bogaeun. Anu boga tusuk konde nu cak kiduk hebatna kawas kitu ngan pedah kula teu ngomong kurnitenan hungkul eta wanoja teh hiji wanoja anu ngaruh, hiji wanoja anu gagah, hiji wanoja anu asalna di kalangan priayi. Di kerajaan gitu maksudna bisa jadi. Tapi kula teu bisa nyimpulkeun nah anak raja, nah anak patih, nah anak ponggawa tawa lainna. Ngan anu jelas ieu wanoja teh di kalangan jalma anu hebat. Maksudna di milarian panjisanan teh aya hubungan naonnya? Walau alam kula oge teu bisa nyebutkeun aya hubungan naon. Ngan cigana mah aya hubungan anu pasti. Pasti bogoheun, pasti reueusseun, pasti ngarasa katajina ku aji kasakten anu kadenge kumanehanana yen panjisanan anu geus pernah nalukeun Jambarwati karajaan gagah anu dirajaan ku Raden atanapi ku Gusti Prabu Amarwati. Kadinya weh doakeun weh ku sarareha. Sabab ieu wanoja teh geus katingali ku urang ieu wanoja jelas wanoja anu bager. Wanoja anu pinuh ku kaimanan. Sanajan kula kakara papanggih oge geus kanyahoan ieu wanoja teh anu ngomongna leuleuy, rapi, tata bahasana anu memang genah kadenge. Nandakeun ieu jelema teh jelema terhormat. Gen urang doakeun we. Isuk jaganing geto sugan we panggih jengaran panjisanan. Guru urang sararea. Sumuhun tua kampung. Sedengkeun Nyimas Dewi Keningan anu ngablesat harita ningalkeun eta pitempatan. Ngadenge panjisanan anu tadi cenah enjing-enjing kakara ini tiata kampung. Pikiran anak geus buleud, pikiran anak geus cop pakamangihan panjisanan. Kajen di mana pasti bakal papanggih lantaran panjisanan anu can jauh teuing ceuk paribasana. Nyimas Dewi Keningan terus beberesatan harita. Nanyakeun ka saban kampung tapi encan aya ngadenge panjisanan geus ngaliwat ka dinya. Kabeh oge gideung teu apal. Nu tangtuna Nyimas Dewi Keningan nanyakeun ka kampung teh bari tutu bari beungeut mah teu naon teh tangtu make tergos atanapi dihalangan ku karembong anu dibawana mangrupakeun karembong warna biru anu jadi angkeuhanana anu ngandung kakuatan ilmu kasaktenan. Di kampung ka kampung, ti desa ka desa Dewi Keningan oge terus ningali. Nanyakeun panjisanan geus ngaliwat kadinya atawa geus pernah nempo encana, tapi weleh panjisanan can kapanggih. Aneh. Reg Dewi Keningan harita eureun. Eureun di sisi jalan dina batu anu ngadungkuk. Mikiran ka mana panjisanan ngaleosna. Kuduna ngaliwat ka perkampungan. Sabab jalan anu ngagebat anu cenah initna ka belah wetan teh nyorang sababaraha hiji perkampungan. Tapi geus leuwih ti 5 kampung anu kasorang ku Dewi Keningan. Hiji oge teu pernah ngabejakeun yen pernah ngadenge atawa panggih atawa ngaliwatna panjisanan di dinya. Aneh keur Dewi Keningan. Ngahulang miraga meneng mikiran eta. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kemana sebenarnya panjisanan? Mang tahun-tahun aing hampir setahun leuwih dengan panjisanan. Kunaon dikersakeun nepi ka hesena keranan. Aya naon sebenarnya jeung panjisanan anu teu bisa ditengan ku aing. Aing mentangkeun aji kasakten oge teu pernah kapanggih.
teu pernah nyaho ngabeleg-beg, teu pernah ningalikeun awakna panjisanan. Saha sebenarnya panjisanan nepi ka hese tingku aing ditinggalina. Kitu anu diucapkeun tina hate. Barangker kitu curilat. Harita katingali aya bayangan anu ngacurilat harita ngadeuketan. Nangtung mancuh dina tangtunganana neunteup seukeut ka Dewi Keningan. Anu keur ngahulang, horeng si mana horeng eta teh si Kamileung bapakna, anu mana si Kamileung melangkanu jadi anakna nyusul tur nyaho di mana ayana nu jadi anakna ieu-na. Teuing naon si Kamileung harita jul-ujul datang jigah anu pentingna karanan. Assalamualaikum gelis. Dimas Dewi Keningan harita ngarenya greuwas. Ret harita ngareret. Ama, Ari maneh keur naon hulang-hulang di tengah leuweung kawas kieu. Ay. Keur naon maneh teh? Hah, gelis keur naon? Cek si Kamileung bari neuteub seukeut. Si Kamileung anu ayeuna geus jangotan panjangna karanan tur bodas si Kamileung. Kan teu bongkok we si Kamileung. Masih seger, masih ngora, masih tegep. ama, Aya naon sabenerna ieu teh? ama. Imas nuju milarian hiji jalmi. Keur neangan anu ngaranna Panjisanan. Ama geuning ama terang. Naon atuh teu apal keur ama mah apal. Anu ngaranna Panjisanan manehna aya di belah wetan tuh. Ayeuna samalah nu ngaranna Panjisanan teh keur ngadekul dina hanapeun tangkal Kiara anu bodas. Nu laras ama. Bener. Ama geuningan ama terang. Nyimas aya di dieu. Ama nyaho di mana hidup, kamana leosna hidup, dimimiti hidup ini di kerajaan, nepi kakeun ayeuna hidup aya di dieu ge ama apal. Anak ama teh hidup sorangan, nu tangtuna geteran hidup teh bakal nepi kana jantung ama deg kitu. Ama. Nah, ama nuju ngalalana deui ya, Ma. Lamun disebutkeun ama niat galalana mah henteu ngan ama ayeuna keluar ti kerajaan we heula. Lantaran ama teh asa kesel cicing di kerajaan da biasana ge ama mah kelo lempangan atuh. Ama, Kumaha? Nyimas. Nyimas. Imas naon make jeung surasiri segala ha? Aya naon ieu teh? Ciga-ciga nama anak ama teh geus dewasa ya duh. Ama mah. Naon geulis sok omongkeun ka ama. Ulah di dinding kelir. Ma. Seleresna. Sabenerna Panjisanan teh hiji jawara anu gagah tur sakti. Nuhun ama. Nyimas terang. Terus Panjisanan teh. Panjisanan teh hiji jalma anu gagah. Lain kur jiwana anu gagah, pangartina anu hebat, tapi ilmu tauhidna anu jero. Ama, ama teh. Naon atuh? Panjisanan teh. Pokona mah kasep geus. Ih, ama teh sok naon teh. Geus, ayeuna mah lamun hidup ayeuna yang papangi jeung Panjisanan indit ka belah wetan. Ayeuna mengkung keur diuk dina hanapeun tangkal kai Kiara bodas.
lempeng ti dieu ama gerek init we. Ama gerek ngalalana ieu kesel. Engke ama rek mulang teh kira-kira naon ngaranna teh? Kira-kira beureunan geus seubeuh we ama. Jangan amat teh. Kitu. Juga enem init geus. Angkat wae. Geus init kitu. Curelat. Si Kamileung harita ngacorelat leungit ilang tanpa karana. Sedengkeun Dewi Keningan anu geus apal kana adat tur tabeatna jadi bapakna anu teu bisa dibaca, teu bisa dibade. Kur tiba nyengir we ningali nu jadi bapakna kawas kitu. Awakna si Kamileung harita nu teu jauh beda jeung pamuda we. Sanajan umur si Kamileung teh anu memang geus kolot. Nya kitu di indungna anu ngaran Diah Lopa tangtuna. Anu teu jauh beda jeung si Kamileung. Atuh boga naon si Kamileung teh bet ngora wae. Nah kajayaan. Nu tangtuna para jawara tangtu ngabogaan ilmu kajayaan pikeun ngawetkeun dirina sorangan. Si Kamileung anu ngablesat harita geus teu kadenge deui sorana atawa naonna. Nyimas Dewi Kameling atawa nu sok disebut Nyimas Dewi Keningan. Ngarasa regreg tur eus boga bapa anu gagah sakti. Tapi teu jadi bangga, teu jadi tempat panumpangan, teu jadi kasombongan keur Dewi Keningan. Jelas bapana sakti nu nurunkeun ilmu kasaktian ka manehanana. Kabeh eueuh anu di simpen di si Kamileung diturunkeun ka dirina. Anu tangtuna dirina jeung si Kamileung sarua gagahna sarua saktina. Ras inget kana omongan si Kamileung cikeneh anu nuduhkeun yen jalma anu ngaran Raden Panjisanan ayeuna anu keur diuk ngadekul dina hanapeun tangkal Kiara Bodas ayeuna kudu didatangan. Dewi Keningan anu geus teu loba diomong harita ngawatak ajianana saepi angin. Belesat les cirim Dewi Keningan harita ngaleungit ilang tanpa karana ngawatak ajian saepi angin. Sedengkeun si Panjisanan anu bener sakumaha anu dituduhkeun ku si Kamileung. Raden Panjisanan anu ngarasa panas awakna. Sanggeus Panjisanan beres salat menena harita wiridan dina hanapeun tangkal Kiara Bodas. Dina batu anu lemprah sanggeus beres wiridan harita Panjisanan nyarane beri neuteub ka jauhna. Panjisanan harita neuteub ka gunung anu mana eta gunung teh katingali maniluis nakeranan lantaran ti kajauhan sari gunung ngaranna. Sarengeh Panjisanan harita nyerengeh. Dina hate Panjisanan anu kaketegan harita lir ibarat aya nu ngabejaan bakal aya nu datang ka dinya. Panjisanan anu memang apal saucap nyata saciduh metu. Panjisanan ngarti yen aya jalma anu bakal datang nyamperkeun ka dirina. Jigana dina waktu ayeuna bakal aya jalma nu datang ka dieu. Tujuanana pasti masalah awewe jeung lalakina memang can kapanggih. Deun ku aing didagoan bari lalangkarakan ya aing. Cek Panjisanan anu geus ngarasakeun getaranana. Aneh bin ajaib. Beres Panjisanan harita ngomong. Jang ngelek di hareupeunana aya hiji putri anu geulis nakeranan ngajang ngelek nangtung mancuh dina tangtunganana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geulis saha salira teh? Nepangkeun kaula Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan. Bagea akang anu nami Panjisanan kawit Banjar Karang Pamidangan salira teh ti mana? Isip abdi kawiti Kawit di mana?
Nyimas Dewi Keningan harita nu rada bingung nyebutkeun piraku ti kerajaan Jati Kemeling. Antukna Nyimas Dewi Keningan harita ngomong. Abdi kawiti Desa Kemeling. Desa Kemeling. Di mana Desa Kemeling? Tebih. Aya maksad naon salira nepangan ka kaula? Dewi Keningan harita teu wani neuteub. Lain ku serabna panon panjisanan. Geteran hatena anu beda, asa deg-degan teu pararugu. Kagagahan tur kasaktian manehanana diri ibarat sirna di hareupeun panjisanan. Panjisanan anu imut ngagelenyu. Imut ngagelenyu panjisanan anu teurak nerap kana hatena. Dewi Keningan ngajadikeun Dewi Keningan sabada harita linglung. Neuteup beungeut kanu kasep Raden Panjisanan. Deg 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 laduk dak duk dak duk dak duk. Harita rasa sola bedug dina dadana Nyimas Dewi Keningan anu geus teka taker sakumaha dagdidugna. Panjisanan anu neuteub seukeut tur imut ngagelenyu ka Nyimas Keningan harita pok naros deui. Ditaros teh kumaha ieu teh? Aya naon? Salira nepangan kaula Panjisanan. Teu maksudna naon? Teu aya maksudna naon. Imut anu ngagelenyu seri anu ngadehem. Jelas asa dedengeun dina cilikna Dewi Keningan. Dewi Keningan mereumkeun panonna. Ngawatek kamampuanana nahan sakumaha anu asa norojol hayang kaluar dina hatena. Geus papanggih jeung Panjisanan ku papanggihna jauh di teangan geus angeung ai geus datang ari tangga bagu. Jadi ibarat batu we teu wani kumaha-kumaha padahal mah sakelas Dewi Keningan teh nu ngabogan aji kasaktian anu hebat. Muridna langsung anu jadi bapana nyata si Kamilin. Tapi kunaon Dewi Keningan asa teu walakaya di hareupeun ieu jejaka anu gandang. Dewi Keningan harita kerung lantaran disidik-sidik Panjisanan teh nah beungeutna asa sarimag jeung nu jadi bapana. Kakang Panjisanan. Kaula. Aya naon Nyimas? Salira teh kawiti mana? Panjar Karang Pamidangan. Pami nyebatkeun kaula atanapi kakang nyebatkeun ti mana asal Banjar Karang Pamidangan. Kakang teu gaduh panumukan anu tangtu. Teu terang di mana tempat asal kakang. Namun sakaterang kakang memang digedekeun di hiji leuweung ku hiji sepuh anu namina Saptolilo. Saptolilo. Dewi Keningan harita ngagebeg kaget. Sabab ngaran Saptolilo teh geus jadi kacapangan, geus kadenge sabaraha taun anu katukang sawaktu manehanana baheula keur leutik oge geus pernah ngadenge. Hiji pandita anu gagah sakti anu ahlina ilmu nujum. Saptolilo anu memang aya di hiji leuweung. Manehna pernah ngadenge tapi memang baheula teu pernah ngarti, teu pernah nyaho sabab manehna anu fokus ngaji anu diwarah ku nu jadi indungna jeung nu jadi bapana. Kadiekeunana manehna teu fokus kana itu jeung ieuna sabab diwarah aji kasakten ku nu jadi bapana henteu ti nu jadi indungna. Nepikakeun beresna diajarkeun tur diturunkeun ilmu kasakten ti nu jadi bapana pinuh dina awak manehanana. Kunaon Nyimas? Nah terang nah kantos ngadang anu namina Saptolilo.
saleresna Nyimas perantos kadangu jalmi anu namina Sabtulilo hiji pandita gagah sakti anu pinter dina ilmu nujumna. Leres dilepat tapi paminyarios bari ngadeg kawas kitu nah sieun tuus kitu Tuus sumung aparan bakal tuus pangintenan pangcalikan mah lega mah calik ngan wayahna geuningan dumasar hirup di leuweung calik oge wayahna we dina batu dina cadas anu lempat sawios Kakang. mangga Nyimas Dewi Keningan harita gek diuk dina cadas anu lempar Nyimas Dewi Keningan anu nyang hareup harita karaden panjisanan anu keur sila meneko sapertosna Kakang kena tur terang Naon Kakang? naha salira parantos sinang kahiji kampung Terus di mana hiji kampung anu dipimpin ku sepuh kenal di hiji Tanjung sawaktos Nyimas ngalaksanakeun salat Kang. oh Geuning terang tangtos Kakang terang sabab eta nu ditanya nu dicanak ku salira teh mangrupakeun hiji bahan hiji kain anu di rajah ku kaula. Nah ieu pasti kana kanggo kaanggo mah tengah telangkung jalmi anu resepna pamiresepnya kaanggo tinggal dianggo pami resep ya tidak naon nah Nyimas resep kecil resepna Kakang. mangga Kakang ridho lillahi ta'ala pami eta dianggo ku saliran geulis Nyimas Dewi Keningan harita nepi ka beureum beungeutna disebut kuno geulis ku Jajaka Gandang anu sabenerna panjisanan teh sabenerna jauh lamun umur mah lamun dibandingkeun jeung manehanana jelas panjisanan teh jauh umurna manehna geus diajar ngaji geus diajar itu panjisana mah harita kakara ngalahirkeun ti hiji sato anu ngaranna Banteng tapi kaunikanana kaanehanana panjisanan sanajan lahirna anu memang kasebutkeun reuneuh harita lahir harita panjisanan anu dibere kaanehan awakna anu gede awakna anu tereh gancang siga anu dewasa padahal umur anu jauh tangtuna beda sababaraha taun jeung Nyimas Dewi Keningan jawas Dewi Keningan anu neuteub seukeut kana beungeutna panjisanan anu beuki diteuteub beuki gebleg wae jeung nu jadi bapakna kakasepanana kagagahanana deg Dewi Keningan harita sedengkeun panjisanan anu diteuteub harita kerung sabab eta tadi Nyimas Dewi Keningan anu teu wae ka dirina Nyimas Nuhun Kakang. aya naon aya nu aneh dina pameunteuk Kakang Kakang sumuhun nah Kakang aya hubungan naon sareng anu namina Kamileung. saha Kamileung tapi kita Kakang pernah terang namina Kamileung tapi teu kantos penak di mana sareng saha anjeunna Kakang parantos diwartosan ku hiji jalmi nyaetana anu ngageungkeun Akang di Sabtulilo rama Akang kasebatna aya hiji jawara gagah tur sakti anu namina si Kamileung
Tapi dugi kadanget ayeuna kakang teu acan menakan eta jalmi anu namina si Kamileung. Duka di mana ayana, duka kamana jalmina, kesaktiana model kumaha kakang jelas teu terang. Pami kakang terang, pami kakang tepang. Naon anu bade dilakukeun ku kakang ka jalmi nu namina Kamileung? Teu aya. Margi akang sareng si Kamileung teh teu aya masalah itu senerang ieu. Tapi kakang sapertos salira, kunaon salira? Make jeung ngunag-ngunag kakang. Nah, kakang terang. Kakang tangtos terang gelis. Kakang terang. Tah, kakang oge pami pepenak sareng si Kamileung, sanajan kakang kayang hoyong pepenak jeung namina jalmi anu ngaran si Kamileung. Tapi dina ati kakang teu hayang, teu hoyong ngamusuh, ngan anu jelas hoyong silaturahim we. Hoyong silaturahmi sareng jalmi anu namina si Kamileung. Teu hoyong. Komo deui bari nyobi pangartina anu jelas-jelas cenah. Saur Rama Akang Kisap Kelilo. Jalmi anu namina si Kamileung teh geus jelas hiji jawara pilih tanding anu moal aya lawana. Kasup kakang tangtos. Anu mata kakang panasaran di mana jalmi nu namina si Kamileung. Akang tos kakalir tos kakidul naroskeun itu naroskeun ieu, tapi weleh namina si Kamileung oge teu acan kapernah ku kakang. Nah salira terang gebeg. Dewi Keningan hari tengah gebeg reuwas barang ditanya kawas kitu ku Panjisanan. Dibejakeun eta bapana, teu dibejakeun oge manehna. Da nyaho? Jalmi nu namina Kamileung. Ayeuna nuju ngalalana. Nuju ngalalan. Sumuhun. Samali terangna abdi kakang nuju aya di dieu teh ti anjeunna. Ti anjeunna. Hartosna salira karantos tepang sareng jalmi nu namina Kamileung. Parantos tepang. Anjeunna nyebatkeun anjeun anu namina Raden Panjisanan teh nuju aya dina hanapeun tangkal Kiara Bodas. Anu mantak. Nyimas langsung ka dieu. Nyimas anu geulis. Akang Panjisanan jelas ngaraos aneh kunaon Nyimas make jeung ngunag-ngunag akang milarian akang anu tangtosna lain waktos anu sakedap, tangtos mang bulan-bulan, tangtos mang tahun-tahun. Aya naon saberes? Hapunten kakang. Teu aya maksud anu awon, teu aya maksud anu sanesna. Justru abdi ngaros penasaran utang-tungan Raden Panjisanan salira. Margina abdi kantos nguping tur ngabuktoskeun ka hiji nagara anu namina Jambarwati. Raden Panjisanan anu tos ngarobi nagara janten negara Islam anu dipingpin ku Gusti Prabu Amarwatu. Salira parantos lebet. Parantos nguping pagunmanana. Kumaha? Prabu Amarwatu anu bade neraskeun tapak lacak salira. Bagja kumanjangan. Namun kitu teh syukur kacida pisan bingah tur bagja kanggo kakak pami Prabu Amarwatu bade neraskeun naon anu tos dijalankeun ku kakak. Nyimas salira ayeuna bade kamar. Nyimas Bade kamana?
Nah bade ngiring sareng kakang. Nah kenging nyimas kenging sareng kakang. Kunaon make jeung teu kenging sagala. Nyimas hiji wanoja anu geulis, anu gagah, anu sakti. Justru kakang paminya sasarengan sareng salira anu geulis, ngarasa ragreg, ngarasa reueus. Maksudna Saha pamegetna anu teu kersa sasarengan sareng anu geulis. Nyimas rupina hate kakak ati kakang oge. Rupina ati kakang teh katarik ati kabanang rasa ku salira. Dewi keningan kacida pisan ruas tur kaget. Barang eta Raden Panjisanan ngomongkeun rasa kanyaah ka dirina. Anu sarua dina hatena Dewi keningan oge. Yen dirina oge jelas disaprak papangi jeung Panjisanan. Dewi keningan jelas-jelas mikabogoh ka Panjisanan. Teu nyaho Panjisanan umurna masih kana budak. Teu nyaho Panjisanan teh anu mangrupakeun adik manehanana anakna si Kamileung. Dewi keningan deg-degan hatena dag didug teu pararuguh rasa. Hiji wanoja anu keur mangkat dewasa anu keur mekar kembangna harita neuteub seukeut ka Panjisanan. Kunaon salira teh ngadon neuteub ka kakang kawas kitu? Ku kakang moal aya nu didingding kelir, kakang nyarios teh tina ati sanubari kakang. Ditamrakeun isi hate moal aya nu disimput salinungkeun ka salira nu geulis. Nah kakang leres. Mi Memang ceuk kasarna kakang teh mika bogoh tur mika cinta ka salira. Moal aya anu disumput salinungkeun. Moal bade malapah gedang kanggo kakang. Hideungnya hideung, beureumnya beureum. Moal abu-abu, moal komeang. Kumaha salira? Kakang hoyong terang. Kada sami jawabanana sareng kakang. Kakang. Kunaon geulis? Imut anu nangtukeun. Imut anu geus pasti. Ciciren tur ciri salira nampi ka kakang. Tidanget ayeuna salira